Tah eta jalma anu ngahir-ngahir ngodoan puasa Ramadan sehingga datang bulan Ramadan anu sejen teh padahal mah eta jalma teh ngongang kongang pikeun ngodoan Ramadan di awal keneh kalah ka kieu wae lah keuna engke lah ngodoan puasa Ramadan teh padahal mah bisa kongang ayeuna teh naon ngodoan puasa Ramadan torojol poe isuk lah keuna engke deui lah ngodoan puasa Ramadan teh torojol poe isuk deui keuna engke deui kalaka datang bulan Ramadan nu anyar tanu kitu kodo ongkoh pidyah ongkoh paham deh paja deh Alki aya deui wajib pidyah teu wajib kodo wajib naon ieu mah pidyah teu wajib kodo nyaeta gambaran aki-aki nini-nini anu lemah geus teu kaduga puasa wajib pidyah wajib eta mah pidyah we hungkul da ngodoan oge percuma da moal bisaeun pan geus lemah berarti eta mah mayar pidyah hungkul aki-aki nini-nini anu geus lemah anu geus pikun kitu mah kunaon ni ki teu puasa lemah geus pikun teu puasa Ramadan tah mayar pidyah we keun eta kodo ge da ngodoan ge pasti lemah nya nu kaopat teu wajib kodo teu wajib pidyah kodo teu wajib pidyah teu wajib saha eta nu gelo bari ku gelona teh teu ngahaja lain gelo ngahaja lamun gelo ngahaja mah kudu dikodoan ieu mah gelo teu dihaja jadi eta mah datang we penyakit gelo bocor we puasana teh da gelo datang sorangan teu dihaja-haja tanu kitu nu gelo nu kitu teu wajib kodo teu wajib pidyah tah ngarah ieu mah wajib kodo wajib pidyah keur saha wajib kodo wajib pidyah anu ngabatalkeun puasa Ramadan ku pedah sieun atawa hariwang kabatur gambaran bumuil atawa busuy ngabatalkeun pedah karunya ka anu jadi anak nu kadua wajib kodo teu wajib pidyah saha wajib kodo teu wajib pidyah jalma anu ngabatalkeun puasa Ramadan ku pedah lumaku init-initan anu jarakna jauh bisa kosor salat bari initna meme subuh katilu teu wajib kodo wajib pidyah saha anu geus pikun geus lemah teu kadugaeun puasa eta mah wajib teu wajib kodo teu wajib kodo wajib pidyah nu kaopat teu wajib kodo teu wajib pidyah saha nu gelo ngahaj anu ku gelona teu ngahaja tadi aya anu kurang wajib kodo wajib pidyah saha nu kurang salianti nu ngabocorkeun Ramadan puasa Ramadan peda hariwang kanu sejen saha cing jalma anu gaduh kodoaneun puasa Ramadan bari kongang ngodoan puasa Ramadana kalaka di akhir-akhir nepi ka datang bulan Ramadan anu sejen